Beruda. Lamun nu komen cenah teh nyobaan dimsum kuah tom yum teh anu digetihanna anu pirate anu karame heus ya. Horyong ingpong mention barudak tah asupna teh dia gang na teh nu aya Indomaret jeung apa mah. Karibek teh panggih jeung barudak getihanap geuning yang geus kami teh dituduhkeun asup ka dieu. Geus ti dia mah langsung we terus mengikuti jalan heus kami teh kok ditinggalkeun barudak mah menegara rancang lembangna teh. Karibek teh teu lilang geus nepi deui barudak alas jam ni deukeut ieu mah teh kudu kurusukan geuning. Barang pas nepi teh alas ya teh wadukan tinggal kuat karame kitu barudak. Hujan-hujan ge jelema ku teu ngararantri kieu. Pokona mah sistemna nulis heula nomor sabaraha terus ke dirandakan ku si mangna tanya. Hargana teh nu paketan 10.000, 20.000, 15.000 ge bisa. Terus di dia teh dua kuah anu kuah tom yum original kuah teh cenah mah si mang geus daranyeun ayeuna mah teu kaburu cenah. For your information barudak si mang bukanna teh jam 4 tanya nepin ka jam 6 geus beak. Si kami mang geus teu kuat hayang ngabalewakeun. Orang di suruput teh alas si kuah teh meni seger pisan. Komo deui si dimsum nama ieu bener-bener badag terus berdaging pisan barudak pantasan we 5.000-an atuh ieu teh. Komo deui anu dimsum si Norina